Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para wargi, para mitra kaum dangu atapi pamiarsa lingkung seni santri Kalijaga, di dieu sim kuring bakal medarkeun hiji rusiah anu ieu teh mangrupi hal anu saleresna sadayana ge tos teu bireuk deui kitu nya, tapi dina hal anu teu bireuk ieu dina ieu teh mangrupikeun benda seni sadayana ge teu bireuk teu asing deui, tapi aya rusiah di sabalik ieu benda seni anu teu acan sadayana terang kitu nya, teu acan sadayana uningan. Tah naon teh benda seni na teh nyaeta kendang. Tah di dieu sim kuring bakal medar hiji rusiah ngeunaan kendang gitu anu sadayana masih keneh teu acan. Naon sih aya naon di balik kendang eta teh? Nah, pan kendang teh ngan sakadar alat hiburan, alat seni, alat tanapi naon gitu kan. Tapi ternyata aya hiji rusiah anu janten bahan tapakureun urang salaku jalma anu ariman ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mangga tah ieu kantanan sareng pun murid dua nana gitu nya, ieu Indra Permana pun Indra Permana sareng itu Jabu Fajar Pratama, dua nana kusim kuring diajar kendang gitu nya. Urang naon nominan teh tah kendang teh mangrupi waditra Sunda anu teu bireuk deui da tuh tingali nya, sadayana tos terang ngeunaan ieu dianggena dina tatabeuhan tradisional sapertos gamelan gitunya dina wayang keliningan jeung sajabana oge dina seni musik modern sapertos dangdut gitunya seueur kendanger tapi tukang kendang juru-juru kendang terkenal, misal dina dangdutan mah aya Rusdi Oyag Ade Telo gitunya, dina naon namina teh juru kendang wayang anu kapungkur mah Babeh Berlin gitunya, ayeuna aya Iki Boleng jeung sajabina ya atapi Yoga Agoy. Wah sadayana tos tapis gitunya ngulin ke atanapi nepak kendangna, tapi aya rusiah anu urang teu acan terang ngeunaan kendang ieu teh. Tak kendang teh disusun ku aya sabaraha rupi bagiannya, aya hiji, dua, tilu, aya opat bagian. Nah, nyaeta bagian kahiji badan kendang anu pangageungna ieu nya tapi kulung kendang nu pangageungna disebatna indung. Nah, oge kulan nu bagian kaduana aya kulanter anu diadegkeun nyaeta kulanter keplak kitu nya. Anu katiluna kulanter anu digolerkeun nyaeta kulanter katipung. Terus oge pikeun supados kendang teh tiasa ajeg kitu nya dipaenkeun kedah disenirkeun kana ancak, tah ieu ancak tina kai. Mangga. Nah, ayeuna sadayana teh urang teh sapertos dina ayat Al-Qur'an anu kusim kuring diaoskeun tadi nya, anu kusim kuring diaoskeun tadi nyata surat Ali Imran ayat 182 nya pami teu lepat eta 182 pami lepat ku mitra dikoreksi bahwa anu pihartoseunana nyaeta setiap ciptaan Allah teh mangrupi tapakureun pikeun jalma anu arariman. Nah, jadi sadaya ciptaan Allah teh bahan tapakur pikeun jalma anu ariman dina kaayaan kumaha-kumaha ge jalma anu ariman mah
bakal tetap biasa nyandak hiji pelajaran gitunya. Sadayana teu aya nu sia-sia, teu aya anu mubazir, pasti jadi bahan pelajaran. Tanaon bahan pelajaran tina kendang ieu? Kendang anu dina bagian kuluwung indungna tanapi nu ageng gitunya aya dua permukaan gitunya, aya dua permukaan. Anu kaluhur disebatna kemprang. Ya, anu ageungna dihandap disebatna gedug. Nah, ieu lamun urang napakuran benda seni teh mangrupa gambaran kahirupan atanapi pribadi na manusia sorangan, gambaran pribadi manusia sorangan. Nah, naon anu disebat gambaran pribadi manusia anu aya anu ngancik dina kendang, nu kahiji tina kemprang gitunya. Sok, tak kitunya sadakeun kemprang teh kumaha. Tak kitu ya. Oke. Nah, aya opat sora pangpak pingpong ya. Tah ci aya lamun gedug nanti kumaha? Ya. So, kumaha? Ya. Ayeuna paenkeun cobi. Paenkeun mangga. Ji, wa, lu, pat. Nah, gitu. Ya. Lah para pamirsa, lamun manusia anu normal, anu akal pikiranana sehat gitu, upami ngadangukeun wirahma sapertos tadi eta pasti ngakahiji nganggapna raoseun, kadua hayang joget gitu. Ya, tak nah tiasa seperti kitu. Tak ieu anu jadi gambaran manusia teh gitu ya. Manusia dina kahirupan sadi dinten teh kedah ngagaduhan poin-poin anu kusim kuring disebatan engke tos ieu. Anu poin-poin eta teh aya ngancik dina perlambang kendang. Sok ayeuna mangga ayeuna kemprangnya tadi di heula ti jabul. Tah kemprang. Sareng gedug tadi duk kan tah. Ayeuna cobi jalan tadi sok. Sok ya. Oke, tiring. Tutup, tiring ding. Oke, heup. Tah ayeuna jalankeun eta na hunggul. Oke, heup. Ayeuna jalankeun itu na hunggul ulah hiji kemrangan. Oke, heup. Nah, nembe supados tiasa diangge joget teh eta kendang teh kemprangna kudu disada gitu nya, kedah disada gedugna oge kedah disada, diteundeut sapertos tadi kan cik teundeutna kumaha. Nah, oke, turun. Ding. Ya. Tah, sekedah siga kitu. Nah, artina ieu teh jadi dina kendang teh urang bakal mendakan perlambang sikap urang salaku manusia. Sikap urang salaku manusia kedah imbang antara akal sehat jeung nafsu manusia. Diancikan akal sehat, diancikan nafsu ku Allah Subhanahu wa taala. Dua hal eta kedah saimbang, nembe manusia tiasa ngajalankeun kahirupanana. Nah, ieu kemprang ieu teh perlambang tina pikiran manusia. Nah, sedangkeun gedugna perlambang tina nafsu manusia. Nafsu ya, tadi. Nah, pamirsa tos ningali kan bahwa lamun kemprangna hungkul ditepak teu raoseun, gedugna hungkul ditepak sami teu raoseun. Supaya raoseun, supados raoseun nya kedah saimbang kan. Sok jalan deui sok. Ya. Oke, hop. Tah, gitu. Kan lamun sadana juga kitu mah urang ge nu ngadaungkeunna hoyong jogetnya minimal gitu. Nah, da geunaheun, kunaon geunaheun? Da saimbang. Tah eta teh perlambang bahwa manusia teh kudu saimbang. Lamun kendang mah saimbang nepa kemprang sareng gedugna dina waktu anu sami gitu kan. Lah manusia dina waktu anu samina naon anu kedah saimbang? Akal pikiranana sareng nafsuna. Lamun manusia saimbang akalna
sareng nafsuna dina waktu anu sami gitu ya. Nembe manusia tiasa ngajalankeun hirupna kalayan leres-leres gitu. Henteu ningnang, henteu timpang. Sok jalmi mikir we teras nafsuna teu ayaan. Boro-boro hayang hirup eta jalmi teh. Ngan terus kitu ciga mesin terus we bekerja gitu kan. Ya. Terus bekerja lami-lami rusak gitu. Tapi lamun nafsuna terus hancur segalana. Sok bira eta we ieu we unggul ulah aya kemprangan sok. Ya, moal enakeun soteh lamun ieuna sada baru kenang teh enakeun dipake joget. Manusia ge kitu sami, manusia ge bisa soteh disebut manusia anu bener, manusia anu saimbang. Nya kudu bisa nyaimbangkeun akal pikiranana jeung hawa nafsuna. Akal pikiran hungkul tanpa nafsu nya kitu jiga robot, naon bedana jeung robot, naon bedana jeung mesin terus hayo gitu ya. Ruksak lami-lami. Tapi mun nafsuna hungkul tanpa akal pikiran, tunggul diparud catang dirumpak, ruksak sagalana. Nah, urang teh kudu bisa nyanak pelajaran tina kendang ieu, kendang saimbang nepa kemprang jeung gedugna, kakara bisa dipake joget geunah. Tah manusia ge kitu, saimbang akalna, saimbang nafsuna, sehingga dina ngajalankeun kahirupanana oge bakal untung keur sararea nya keur dirina nya, keur alam sabudeureunana, keur batur di sabudeureunana. Jiga kitu moal ngaruksak da saimbang teh gitu. Ya, ras anu salajengna gitu nya ieu keplak ya. Ieu keplak di naon namina teh disimpenna sapertos kieu tegaknya ka luhur vertikal. Artina teh urang manusia teh wajib ngagaduhan pengabdian kanu maha luhur. Sanes luhur aya di luhur siga di loteng gitu henteu, tapi saha nu maha luhur? Nu maha luhung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia teh kedah gaduh pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala nembe tiasa raoseun eta manusia dina ngajalankeun kahirupanana. Nah, sok tung ting tung tak sok. Sareng gedugna. Oke, hop. Tah, jika kitu. Seperti kendang anu enakeun ditepakna lantaran aya keplakna ieu oge. Manusia ge kedah gaduh pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeunana. Urang teh hirup di dunya teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati ku Allah diciptakeun jin jeung manusia iwal pikeun beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah urang teh keplak ieu teh perlambang ibadahna manusia ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu bagian anu ieuna ieu. Nah, ieu teh disebatna katipung. Katipung digolerkeun kieu artina manusia teh wajib selain gaduh pengabdian ke Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia jeung sasamana oge kudu hade. Sok paenkeun teung tulipak teung tulung sok. Ya, jika gitu kan cing kumaha deung tulipak teung tulung sok. Ya, jika gitu ya. Tah kunaon bet bisa tung tulipak teung tulung tah kitu nya. Sabab aya katipung ieuna. Nah, manusia ge kitu. Kunaon manusia disebut manusia nu hade? Tah manusia selain pengabdian ka Allah na hade, ka sasama manusia na oge kudu hade. Kitu kan? Ulah harak, ulah sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren panas tren dudupak rurumpak ka sasama ulah, tapi kudu welasan, asihan, nyaahan, deudeuhan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, nganteur kanu sieun, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun. Tah kitu manusia. Saimbang pengabdian ka Allahna, saimbang hubungan hade ka sasamana,
saimbang akal pikiran jeung nafsuna. Oge ulah hilap supaya bisa ajeg kenang teh kudu diancakan. Tah lamun teu diancakan mah moal bisa dipayankeun cara tadi moal tiasa gitu. Ya, moal tiasa sok leupas ancakna. Oh, nu itu ulah leupas ancakna. Tiasa teu dipayankeun cara tadi. Teu kan? Teu tiasa. Tah, naon ancak ieu? Ancak ieu teh nyaeta perlambang tina keimanan ka Allah Subhanahu wa taala, perlambang tina ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lambangna teh naon? Kendang tanpa ancak teu bisa dipaenkeun. Manusa tanpa keimanan jeung ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, kajeun teuing manehna jadi doktor, insinyur, dosen, naon ge jabatanana sakumaha luhurna, eueuh hartina kabeh helas taya paedahna pikeun dirina. Nah, sok paenkeun deui sok. Pak pangtung kumaha lah bebas. Tah nu ieu ulah diancakan. Sok main geunana kumaha sok. Sok coba paenkeun tadi. Oh, mau tepak we tepak kumaha? Tepak. Sok. Bisa? Sok. Tah kan kendangna karek tiguling. Nya jiga kitu. Kitu manusia anu teu gaduh keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala lir ibarat kendang eueuh ancakan. Edek sakuma beungharna sakuma jabatanana ge eueuh hartina sami siga kendang nu teu bisa dipaenkeun tadi da eueuh ancakan. Manusia oge anu eueuh iman jeung takwa ka Allahna jiga kitu ibarat kendang ngaco we gitu ya. Ya ngaco jiga kitu. Oke, anu saterusna ieu. Ieu disebatna rarawat tali-tali ieu teh nya. Nah rarawat ieu teh aya 8 juru, 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan dah. Salapan rarawat ieu teh ngalambangkeun salapan kali urang teh maca syahadat dina waktu dinten sawengi. Dina waktu sanaon wae subuh sakali, lohor 2 kali, asar 3 kali, maghrib tibalik punten tibalik. Subuh sakali, lohor 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, sadayana jadi salapan. Artina naon? Dina sadinten sawengi manusia teh wajib ngerjakeun salat anu 5 waktu, teu meunang aya nu ditinggalkeun. Ya, jiga kitu tah. Teh perlambangna. Nah, terus ieu dina rarawat anu bagian kulanter bade keplak bade katipung sami aya 7 juru. 1 2 3 4 5 6 7 aya 7 juru tah. Artina teh naon? 7 juru teh ngalambangkeun 7 poe. Tah dina artina naon? Unggal poe manusia teh wajib minuhan dirina ku keimanan katakwaan, minuhan dirina ku amal soleh, jang sampeureun jaga di akhirat engke. Tah jiga kitu pangintennya kanggo sementawis mah. Kanggo penjelasan lengkapna deui aya deui ieu teh. Tenang we pamirsa, masih keneh teh acan CF. Antos insyaallah dina pedaran anu salajengna ayeuna mah panginten urang tutup heula ku ucapan istighfar doa akhir sareng doa akhir majelisnya astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah